Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampurasun palawargi sadayana. Alhamdulillah tiasa tepang dangu deui sareng emang dina acara Mang Dongengkeun. Urang mulangkeun katineng ku mangrupi dongeng Sunda anu kapungkur. Palawargi sadayana lalakon anu nuju dipadarku Mang teh nyaeta cariyos Si Buntung Jago Tutugan karangan Bapak S. Sukandar anu ayeuna ku Bun Bunyamin diserat deui atanapi disalin deui. Atuh supados teu nyangkolong ting kana waktos palawargi sadayana mangga urang kawitan wae kumaha saterasna ieu lalampahan Si Buntung Jago Tutugan teh. Mangga gerangat darapong mararanco kaparayun sadayana Si Buntung Jago Tutugan. Palawargi sadayana hanca teh dugi ka aya alusna Madtasim nulungan Jangdana teh lantaran breh lamun ani teh kancana Madtasim ku kituna Jangdana ayeuna aya oge robahna kaceceb ka Andi teh beunang disebutkeun ngurangan ongkoh deui ayeuna mah kageuleuhna sasat museur ka Husen. Sajabana ti ngarasa nyeri hate teh manehna ngarasa kaget oge lantaran Husen teh ayeuna mah boga pangabisa. Ku kituna jorojoy bae manehna teh bet hayang guguru sangkan boga pangabisa. Kahayangna mah deuk ngaguru ka Madtasim orok kaya tempatna jauh. Ras ka Mang Amir nyaeta badega nu jadi bapana anu geus kanyahoan aya pangabisana. Dak wae manehna meredih hayang diajar guguru ka manehna. Ngaran-ngaran ka anak dunungan Mang Amir teh teu hese beleke langsung nyanggupan. Malahan Adria oge pipilueun ngajar da puguh manehna oge diperkesel. Keur mah emang getol diajarna katurug Jangdana teh ngabogaan bakat sarta kacida calakan dina narima kabeh pangajaran teh. Ku anehna teh sakali ngajar jurus teu kungsi ngadua kalian ngajarkeun. Teuing pedah ku perbawa hatena anu hayang males kanyeri, teuing memang otak Jangdana nu encer. Atuh dina dipecak pangabisana teh Jangdana mah matak nyugemakeun kanu ngajar, nya matak nyugemakeun kanu ngajarkeun. Waktu dicoba ku Adria oge mokaha Jangdana teh matak gede hate nu jadi guru. Tetela hasilna teh jauh tina panyangka. Eta we perep-perep Adria anu sakitu ting belesur teh taya hiji oge nu keuna. Boh dina nakis, boh dina luncat nyingkahan panarajang kacida tapisna. Malah dina waktu Malik narajang estuning matak helok nu nempo anu antukna Adria teh ampir-ampiran kawalahan. Ku kituna mah teu saimbang dina tanaga. Jangdana mah keur meujeuhna buta tulang buta daging sedengkeun Adria mah tanagana geus kacontang ku jaman kasurung ku umur anu teu bisa dibohongan. Aduh Cep, hebat lah bapak teu anu ripuna mah. Cek Adria ngebrehkeun pamuji anu teu dijieun-jieun sedeng napas namah meningah hegak. Nuhun Mang. Saha heula atuh guruna? Moal ngisimkeun sakieu mah nya Mang. Jangdana Malik muji bari liang irungna mah rebeh-rebeh we meunang pamuji teh. Cekap kasep upami hoyong langkung hebat mah kedah ngaguru deui kanu sanes.
Kasaha kinten-kinten Mang. Moal kapalang abdi mah bade diajar dugi ka jucungna oge. Dinya oge tiasa cep ke Cigasti didinya aya paguron anu kawentar mung tangtos kedah ngamukim. Atuh pamit teu rencet nyuhunkeun diajar ka Jang Ani we atuh supados tiasa diajar di dieu. Cek Mang Amir ngahaja ngasongkeun Andi lantaran cek pamikirna sugan we ku jalan kieu teh jadi robah sikepna Jang Dana ka Andi teh ulah ngamusuh terus-terusan. Kasaha Mang? Dadanguan teh ka Andi. Jang Dana mencerong ka Mang Amir. Sumuhun ka Jang Andi, manehna mah lain ipis-ipis pangabisana atuh cep. Kapan begal-begal anu sok nyegatan di jalan oge ayeuna mah teu aya. Dibuburak nya diburak barikna teh panku manehanana dugi ka menang panglani geuning. Si buntung jago tutugan teh Jang Andi teh. Ah, moal dayekeun cigana Mamang. Cek Jang Dana bari terus ngahulang bakuna maras ku kalakuan sorangan mika gilu ka Andi nu sakitu antep-antepanana. Padahal Andi teh teu kurang-kurang jasana, boh ka kolotna boh ka manehna. Kapan basa dijora ku si Jakalara oge lamun teu kaburu katulungan ku Andi, sajabat ti bakal ngalaman bancang pakewuh teh tangtu bakal leuwih parna ulah-ulah adina oge moal bisa katulungan. Moal teu kersaeun atuh cep, asal laras we cep hoyong guguruna. Cek Mang Amir terus ngahatean. Ah, sesah Mang. Ongko manehna teh teu aya di dieu pan. Sanes nuju di Pananyohan. Pokna Jang Dana bari rutret ka Mang Amir jeung Adria. Pugu nuju aya di dieu cep teu acan laming, teu acan angkat-angkatan deui nya paya. Cek Mang Amir bari ngareret ka Adria api-api nanyakeun. Mun, masih kene aya kamari mada? Kutan, geuning tara aya ngulamprengnya Mang. Cek Jang Dana bari ngareret ka Adria. Tara cep, mewok we di bumi wae sadidintana oge. Lah, moal dayekeun sigana mah. Jang Dana ngagerendeng satengah nu nyarita ka dirina sorangan. Moal teu kersaeun geura cep. Saya tos nama Jang Ani teh tos tiasa diangkeun guru kuncep teh da. Adria ngarenyu. Har, dianggap guru abdi kumaha Mang? Tacan oge prak sok malarodel Mang mah. Jang Dana bari karung teu ngarti ku pok-pokan Adria. Memang laras cep, seuseurna mah naon anu diajarkeun ka encep teh meunang guru pa iya ka Jang Andi. Laras Mang. Alalah. Laras cep, nu mawi sok naos ka acan langsung oge. Jang Andi teh tos tiasa disebat guru kuncep teh. Memang laras cep, malih anu katampi ku Mang oge da eta teh sami huluwatan mah ti pun paman nyaeta ti Mang Uda. Tah hari Mang Uda teh guruna Jang Ani. Janten ayeuna mah antawis Mang Amir paya Jang Ani katu encep teh tiasa disebat dulur saguru upami ngudag rundayan gubragna ilmu ti Mang Uda mah. Itu tah. Cek Mang Amir ngajentrekeun. Jang Dana barang ngadengi kitu teh joluk bae tungkul beuki rumasa wae kana kasalahan sorangan anu saeneng-eneng ka Andi teh ngamusuhan bari teu puguh nu jadi cukang lantaranana. Ngadadak sagala kabelaan Andi bruh breh nalembongan
komo ayeuna mah jeung kabuktian deui yen pangabisa anu geus kapimilikna sasatna sahuluwotan. Janten leres ayeuna mah Kang Ani teh aya di dieu Mang Amir. Jangdana ngadadak sorana robah, semu-semu nu ngageuri, tembong panona semu beueus, sarta nyebutna oge jadi akang ka Andi teh. Atuh pikeun Mang Amir mah lain deui bungahna ningali parobahan sikap Jangdana teh. Kumaha upami dicalukan we atuh Mang Amir? Sebatkeun wae ieu abdi hoyong panggih kitu. Cek Jangdana bari neutup antep ka Mang Amir. Saena mah urang tepangan we karorompokna tuh. Rupina upami sina ka dieu mah rada aboteun panginten. Nuhun atuh kitu sae. Sareng Pak Iya bae atuh ayeuna urang ka ditu. Sawios Mang Amir mah teu kedah ngiring lah. Bilih Abah aya keperyogian. Terus Cep, saiki itulah mending ge urang ka ditu we atuh. Adria giak nakar. Mohon kitu we atuh Cep. Mang Amir teh eleh giakna ngarasa bungah nu taya papadana mireungeuh Jangdana jadi robah hatena. Geus kitu mah brabae Jangdana jeung Adria teh arinit. Mang Amir ngajengjen ningalikeun. Tacan ing ka satungtung masih katingali mah bari hate muji syukur ka Yang Agung dumeh Jangdana dirobahkeun hatena. Sakedah palawarginya Mang teh yuh nyungkeun dihapunten ieu teh. Jalaran nembe mintonkeun deui ieu dongeng. Kumaha atuh da Mang teh sanestu hoyong tiap dinten, hoyong mah tiap jam Mang teh ngadongeng teh. Mung kumaha atuh da pabeulit sareng aktivitas Mang nya eta kumaha. Da Mang mah salaresna mah sanes pendongeng. Sanes penyiar, sanes YouTuber. Mang mah mung ukur jalmi biasa anu teu aya katiasa. Mung Mang teh nyaeta gaduh kasenengna teh naon ngadangukeun dongeng kapungkur janten Mang teh hoyong mulangkeun ka tineung waktos Mang nuju alit ku Mang rupi dongeng. Aduh Mang nyaeta resep pisan kapungkur ngadangukeun dongeng teh. Ieu mah etang-etang Mang dongengkeun kangge Mang we. Janten ngadongengna oge sakasampeurna sareng deui da tebih tina kasampurnaan deui ngadongengna oge. Hapunten pisan kepala wargi sadayana. Hapunten pisan nyaeta teu tiasa rutin kitu Mang teh. Kahiji nyaeta ku kasibukan, kaduana sikon sareng mun situasi sareng kondisina. Upami nuju di bumi nuju teu araya sasaha, nuju jempling tiasa Mang ngadongeng. Kumargi naon da sanes di studio atuh Mang mah. Di tengah bumi. Sareng ieu ngagunakeun peralatan oge ala kadarna Mang ngangge HP atuh sanes ngangge sound. Ieu mah saur Mang oge mung Mang dongengkeun kangge Mang etang-etang Mang maoskeun hungkul. Mang maoskeun ari di baca kitu mah da asa kirang tagap atuh nya Mang teh sakedik-sakedik urang rada ngangge seni gitulah. Walaupun Mang teh sanes tukang seni. Ku mika lanap mika seneng gitu karena dongeng-dongeng Sunda anu kapungkur. Janten hoyong mulangkeun ka tineung Mang gitu ieu mah. Hapunten nya palawargi sakali deui ya. Teu tiasa rutin Mang teh. Atuh cenah anu atos
subrik subscribe ku mang. Aduh hatur nuhun pisan katampi pisan atuh cenah mang kuheul abi mah ka mang teh tara rutin cenah ngadongengna di ieu deui we subrikna cenah di ieu mangga eta mah teu langkung kange mang mah moal maksa moal da ieu mah etang-etang mang dongengkeun kange mang da ngahibur palawargi mah tuh kedah nu sae. Palawargi sadayana mah kedah nu sae, kedah ku pendongeng anu asli atanapi ku penyiar. Ai emang mah saur emang ge ukur jalmi biasa anu teu aya katiasa mung hoyong mumule nyaeta dongeng anu ku emang sakitu dipikalanepna dongeng-dongeng Sunda teh nuju emang nuju alit. Tur nuhunnya palawargi anu parantos subscribe katampi pisan ku emang anu atos komen alhamdulillah sok ku emang bilih aya naon unek-unek mangga kantun ditulis sadidinya engke ku emang diwalar kitu kieu nama. Mung hapunten sekali deui emang teh teu tiasa rutin ngadongengna. Aduh hoyong nama hoyong rutin da kumaha atuh da seueur pisan wagelanana ieu teh emang teh da sanes pacabakanana salaresna mang dongeng teh kan ieu mah buhan mikalanap teh emang teh. Mangga palawargi urang teraskeun deui nya hapunten sakali deui nya ka palawargi sadayana hapunten pisan. Mangga kaparayun sadayana. Palawargi sadayana jangdana nu leumpangna ngarendeng jeung Adria teu lila oge geus nepi ka hareupeun imah Kisahudi. Terus bae Adria pupuntenan kaparengan Andi keur lalangkarakan di tengah imah. Ngagentak manehna mukakeun pantau puguh apa kana sora Adria. Ari Bray pantau muka sajongjongan mah Andi teh kalah kasemu nu hareugeun. Ngerasa kaget dumeh Adria teh dibarengan ku jangdana. Geus teg bae dina hatena mah boa-boa aya hal anu teu dipikahayang. Kang Andi, haturan Kang. Jangdana ngagentak miheulaan nyolongkrong ngajak sasalaman. Puguh we tumerapna ka Andi mah leuwih-leuwih mata kaget. Teu disangka teu dinyana sugan teh jangdana deuk ngambek. Maklum ngaran-ngaran anu ngewa, cukang lantaran pikeun ngambek mah teu kurang-kurang. Ulah diayana eueuhna oge pan sok disiar di korehan diaya-ayakeun. Tapi sanajan ngarasa helok Andi geuwat nyolongkrong nyambut leungeun jangdana anu disodorkeun. Nuhun Cepdana. Damang. Cek Andi bari ngareret ka Adria dina bubuden anu masih ngarasa kaget. Sae Kang Andi. Mangga atuh linggih. Pak Iha, deuh meuni nembe katinggal deui ieu teh. Cek Andi saterusna nyarita ka Adria. Atuh geus kitu mah duanana blas blus arasup sanggeus dariuk jangdana teu talangke. Barabat bae nepikeun eusi hatena pang-pangna mah manehna teh menta dihampura ka Andi lantaran rumasa geus nyieun dosa ka Andi bari teu puguh nu jadi alatanana. Atuh tumerapna ka Andi lain deui ngadatangkeun ka bungah anu pohara leuwih-leuwih ku mireungeuh jangdana anu sajeroning sanduk-sanduk menta dihampura bari dibarengan ku carinakdah ku Cimata anu pikeun manehna oge teu wudu cipanona meunnya celakan teu kuat nahan emosi nu mawa piceurikeun anu ngagenok dina ti corona. Adria oge nungan saukur nyaksian teu burung we manehna oge kabarerang komo deui manehna ras inget kana kalakuan nu enggeus-enggeus Andi nepikeun ka kalengitan bapak teh sasatna manehna anu ngalantarankeunana. Sok sanajan anu ngabinasakeunana mah Bahrowi, tapi keukeuh we manehna geus rumasa nyieun dosa.
Saterus nama ngalobrol anu teu kurang-kurang pogotna. Kukitu nama boh Andi boh Jangdana ayeuna teh teu beda jeung anu tepung deui sanggeus lawas papisah. Teu sirikna sagala dicaritakeun, tapi nya kitu itu ieu oge taya anu nyabit-nyabit perkara anu aya matakna. Malah perkara Jangdana anu aya maksud rek guguru oge teu disebut-sebut, geus puguh tina perkara Nyi Euis mah. Andi teu daek nanyakeun Jangdana kitu deui, teu daek nerangkeun. Ngantina perkara Mad Tasim ngahaja ku Andi dicaritakeun ka Adria bari dibalibirkeun. Hayangnya kumaha ketakna Jangdana sugan bisa kaguar kateranganana. Nah nya Jangdana teh pernah pasendatan jeung Husein atawa ngan saukur sangkaan Mad Tasim mungkul. Hai, nah teras ka dieu kitu Mad Tasim teh jani. Adria nanya semu kaget sanajan dina hatena mah geus nyaho lantaran ka manehna bebeja heula harita teh yen deuk nyimpang heula ka Andi. Kan tenan we Pak ya. Tembal Andi bari ngareret ka Jangdana. Nya eta Mang Mad Tasim teh tos ti abdi Kang Andi. Ceuk Jangdana. Oh sumuhun eta oge da sasawuran ka Kang Andi teh. Atuh Kang Andi tos uninga pangintennya naon margina. Atos mung salangkung. Nya eta Kang Andi abdi teh tos riributan sareng si Husein. Alatana mah panginten tos didongengkeun ku Mang Mad Tasim oge nya. Jangdana bangun anu rada berat rek nyaritakeun anu sabenerna teh. Mohon eta oge kantos teu sangkanya si Husein teh. Cek Andi nyaritana asa-asa puguh hal eta teh dihaja ti tadi oge teu disabit-sabit. Nganya eta kapaksa ayeuna mah jadi ngagorehel kapidangkeun dabongan aya patula patalina. Ya eta pika sebeleun we manusana si Husein teh. Jangdana teu eulem-eulem ngebrehkeun ka ceceubna. Andi ukur ngaharuk teu nembalan lantaran bisi kapapanjangan ngadon ngalegot kana soal Nyi Euis. Moal hanteu lantaran natrat jalana anu pikeun manehna mah bakal kacida bingungna kumaha ngigelan obrolan puguh sasatna mah sarua we jeung ngagorehelkeun Rusiah sorangan. Di henteu-henteu oge manehna jeung Nyi Euis teh aya patula patalina. Alusna Jangdana oge teu katutuluyan. Atuh saterus nama obrolan teh dilegotkeun kana pamaksudan Jangdana anu hayang dianteur ka kadungora nepungan Mad Tasim lantaran manehna can nganuhunkeun sacara langsung. Ari deuk indit sorangan sok sieun papanggih jeung Husein katut Ki Badra. Atuh ku Andi jo disanggupan we bari sakalian Jangdana teh diajakan ka panenjoan. Lantaran manehna deuk nyokot si Ruyuk nu salila-lila di kurungan di Imah Aki Surdi. Mangga bade iraha tukang Andi. Bade iraha oge Kang Andi mah mangga wae kumaha Jangdana. Bade enjing hayu ngan ulah sote ayeuna margi tos siang teuing. Urang enjing we atuh. Sae enjing oge. Jangdana we atuh nu angkat ka dieu nya. Muhun mangga ieu teh bade permios we atuh Kang Andi. Kajongjongan teuing ieu ngobrol teh. Kitu we nya enjing ku abdi disamper ka dieu. Har engke wae atuh Jangdana siang kene ieu. Ieu tuh abah bilih milarian sareng ieu deui Pak Iya. Da teu wawartos ka bade ka dieu teh. Amang atuh ka ditu Kang Andi. Sumuhun mangga insyaallah Jangdana. Cek Andi bari jung nangtung deuk nganter semahna nu harita geus cengkat tina diukna. Mangga atuh jangan di. Cek Adria bari nyarengeh ngarasa sugema meureun. Mireung sikepna Jangdana jeung Andi teu siga-siga nu anyar wawuh deui. Mangga Pak Ya wilujeng angkat.
Cek Andi bari males nyerengeh. Andi nganterkeun nepi kaburuan satungrum ka tempo keneh mah manehna ngajanteng ningalikeun. Bari hate mah ngarasa guligah lantaran tetela jang dana teh geus dilenggokeun hatena ku pangeran. Anu tumrapna ka Andi matak ngabungahkeunana sanajan ari sesekelana mah masih aya. Manehna moal bisa larbek ka imahna lantaran kagok ku Nyi Euis. Kumaha pilampaheun upama gok papanggih jeung Nyi Euis. Palawargi sadayana lantaran geus katalian ku duit saringgit, Pajagra meuni segutna keur ngagedeg ka Kadungora. Maksudna tayalian nyaeta rek ngajorag ka Mad Tasim. Indit nangan kadua Ki Badra, Husein mah teu milu lantaran maksudna oge ulah kanyahoan ku bapana. Atuh Ki Jalal nya kitu deui, kangaranan jalma anu kacangcang ku pagawean teu bisa samemena. Sanajan hatena mah kumejot hayang ngilu bebela. Babakuna mah hayang menang buruhna, lain dek bebela-bebela teuing. Kabenerana teh poe eta pisan Andi jeung Jangdana arinit ka Kadungora. Subuh keneh geus meriang sangkan teu panas di jalan lantaran dek ka panenjoan heula. Datang ka Kadungora teh heula Andi. Pajagra mah datangna teh kira-kira wanci pecat sawed. Puguh we barang Andi kaluar ti imah Mad Tasim. Ari rong heap teh Pajagra jeung Ki Badra anu langsung ngadatangan imahna Mad Tasim. Lantaran tadi teh tatanya heula nya aya nu nuduhkeun imahna Mad Tasim. Barang gok oge itu ieu teu beda jeung ucing jeung anjing. Silih harengan babakuna mah Jangdana jeung Ki Badra. Atuh Pajagra barang diharewosan yen anu leungeunna buntung teh nyaeta nu ngaranna Andi tea. Nah, anak cakakak teh manehna seuri mending ngagak-gak. Iya. Kabeneran atuh. Puguh si buntung oge teu di tangannya. Ai si Mad Tasim eta kitu. Cek Pajagra bari ngareret ka Mad Tasim anu keur ngarendeng jeung Andi. Ai, naon cenah ieu jelema teh? Kawas anu kurang saeunan. Andi jojol mun careng ka Pajagra teu ngeunah disebut si buntung. Heueuh pan kacida ceceubna apanan lamun dipoyok cacadna teh. Tungkau anu kaget di buntung. Lain teh geus wani-wani kurang ajar geuleuh ka Cep Husein jeung kapan deui geus ngakaya Ki Badra jeung Ki Jalal. Murid kaula eta teh bisi teu nyaho ca buntung. Ayeuna sanggeupan kaula lamun memang nyata lain lalaki. Iya. Rangkepkeun ka dinya jeung si Mad Tasim ku kami moal burung teu gayem. Aduh. Eta babangos mane diumbar kitu sia babegeg. Saorna le jeung aing heula. Mad Tasim nyaritana kitu teh bari nyereudeg ka hareup. Ketakna pinuh kawani lain pedah di lemburna, tapi ngarasa geuleuh ku petalakuna. Kangarananna anu ngamuridkeun barang guruna aya nu nangtang teh jojol nyalampeurkeun itu ieu pada boga karep dek ngayonan Pajagra. Dek ngarapuk sia heuh. Cek Pajagra anu sakitu bosongotna teh ngarasa gigis oge ari jalma salembur geus mimiti rabul mah. Taya turunan deuleu aing kudu ngarepuk. Montong aya nu pipilueun dulur-dulur. Keun bae ieu pabegeg teh urang sanghareupan ku kaula. Hayo sia, babegeg. Tuturkeun aing urang dinu laga ka itu. Cek Mad Tasim bari ngaleos ka kebon awi anu memang lalega. Pantes lamun dipake jogol. Sawios, jangan nih urang warah ku Mang we ieu babegeg teh. Mad Tasim lantaran kabireungeuh Andi teh siga nu deuk maju. Dua we atuh sakalian ameh teh. Iya gawe kaula hiji-hiji mah. Ongko itu mah lainnya hayang ngicip-ngicip pereup kaula. Pajagra petana eteh es tuning matak pika iji deunaker. Sombong sia binatang.
Cek Mantasim anu memang geus teu kaampeu amarahna sarta sakilat loncat ka hareupeun Pajagra bari nyambarkeun pereupna. Iya jauh kenye kunyuk. Iya ya geus ya nonyok teh ya heuh. Pajagra bari ngakiwarkeun panonyok srog ka suku katuhu diasupkeun ka hareup. Sedengkeun leungeun katuhu nu tadi dipake nakis ayeuna geus ngaheat ngabarengan leungeun kencana. Maksudna rek ngayahkeun tenggelan kepang kembar anu dialat teh beungeut Mantasim. Alah sia beki sombong jurig. Cek Mantasim bari ngakilak ngenca di barengan ku ngangsodna suku katuhu. Heat tuh. Iya ajig. Pajagra nakis ku leungeun katuhuna. Hiuk leungeun kencana rek ngahancal ke kemplong sedengkeun Pajagra kacidaran cingeusna tenggelan kepangna terus nyeruntul. Yes! Leungeun Mantasim nu rek ngahancak ke kemplong teh dikunting ku dua dampa leungeunna nu disangigirkeun. Ngan untungna Mantasim ngabogaan kakuatan anu lain bantrak-bantrakeun. Cacakan lamun lain ninggang ka manehna mah moal teu ngapeletok tah leungeun anu digunting teh. Tapi teu burung ari muringis mah lantaran karasa nyerina. Iya kuatan geuning sia. Cek Pajagra bari ngahembatkeun deui pereupna rek dipake mapag hulu. Mantong loba ucap sia jurig. Cek Mantasim bari ngakentak kagigir bari leungeun katuhuna rek ngahanca iga burung. Sedengkeun leungeun kencana masih karasanya nyautan. Ya lo banjing ka sia kunyuk. Pajagra ngakentak ngalegot ka katuhu bari ngirimkeun tenggelan kembarna rek ngahanca pigelang toman sina mengerepeng deui. Geus komper duanana mah babari ngaragrageunana. Tapi ijiran Pajagra mencog lantaran sakilat Mantasim narik leungeunna bareng jeung eta leungeun kenca anu masih ngarasa nyeri teh dipaksakeun dipake nimpug careham. Pajagra rikat ngapalieurkeun beungeutna bari dua leungeunna kabawa ku gerakan refleks ngaheat ka luhur. Tapi kumanehna sama sakali teu kanyahoan leungeun katuhu Mantasim nyebruti hanap. Sakali imah meneran pisan kana sasaran ngecebrod kana hulu angen. Teu burung Pajagra ngadayak-dag bari awakna ngedang hengak. Jebrod ditimpa deui koleang ayeuna mah Pajagra deuk ragrag. Terus disusul ku dampa suku jebrag anu ngecekek kana beuteungna. Pajagra ngagerung lambat disusul ku badan anu ngeceblag nang karak bengkang. Hayo sia, geramudi deui sia jurig. Sor. Saha deui nu rek maju, sor. Mantasim susumbar. Anjing sia waweak, aing can eleh deui. Cek Pajagra bari terus sakilat narajang Mantasim dibarengan ku ngagorowok matak soal. Iya. Pereup anu babaling bingan teh ngaheat nyasar cukang irung. Ait, aya hojahna keneh geuning Bang Barongan teh. Cek Mantasim bari rek ngahanca pigelang. Tapi Pajagra ngagentak narik leungeunna. Heat dampa sukuna ngaheulang deuk dipake najong pigelang. Kulawit leungeun Mantasim leungit tina sasaran sarta karawak newak dampa suku lawan. Tapi gerakan Pajagra tetela leuwih kesit. Memeh Mantasim ngayahkeun gerakan naon-naon, Pajagra ngagentak ngejatkeun sukuna nu ngajadikeun Mantasim ti jongjolong nuturkeun. Hiup! Tonjokan Pajagra nyuruntul rek ngabejadkeun dada. Mantasim rikat satekah pola ngaragrageun awakna, tapi sakali ieu mah gerakanna Pajagra bener-bener hebat. Manehna sakilat ngajaul bari nyambarkeun dampal sukuna anu teu mis deui ngecekuk kana gado Mantasim. Mantasim ayeuna mah anu ngagerung bru ngaringkuk kawas nu teu aya dayana. Heat deui dampal suku Pajagra rek ngajejak sirah. Puguh we sakunu narempokeun mah ngalenyap. Manghariwangkeun sirah Mantasim piraku teu ngegepeng atuh. Tapi tetela Mantasim teh lain ipis-ipis pangabisana, sakilat manehna malik bari ngagentak ngawangun gerakan ucing ocon. Sarta teu anta parah deui karawak dampa suku jebrag teh ditewak nu maksudna mah rek ditotogeun. Tetela tanaga Pajagra teh kacidarongkahna da eta we dampa sukuna teh kalakak terus nyuruntul. Ku kituna dampa suku teh ngan saukur dipake talenan we. Jorela cang. Mantasim ngacang terus geus aya di gigireun lawan. Hiu, jurus Kiara Dodot ngahiuk.
Pajagra rikat malik maksud narek nakis tapi leuir teuing antukna peureup Matasim ngajebrod nenggal kana dada. Badan Pajagra anu keur ngagigeg keneh Matasim geus ngaheat deui nyusul tepus ku leungeun kenca deuk meupeuh sirah. Tapi Pajagra nyuruntul kagigireun lawan bari nyorocoskeun sikuna deuk dipake ngapadug careham. Ari Matasim ngaheat ngirimkeun tenggelan rek dipake mapag suku. Tapi kapiheulaan manten sakilat leungeun Pajagra mekar mangrupa tenggelan anu ngacedak kana dada. Sabot Matasim ngaheungeul rikat Pajagra malik ngabarengan leungeun kencana ngahiuk sarta teu salah deui ngagejrot kana careham Matasim. Matasim ngakerung deui. Hiu peureup Pajagra rek mindo orokaya sanajan bari dungdang lieur. Matasim gentak ngalalapkeun badana sarta peureupna ngapelesur dihandap ngacebrod kana beuteung Pajagra. Puguh we ari cebrod kerung wae Pajagra ngakerung bari badana ngacurung kunung teu beda jeung ucing manggih kareuwas. Panonna Pajagra nepi ka mulan sarta bari siga nu rek utah. Matasim anu satadina rek nyusul tepus oge jadi ngarampod lantaran inggis kabura utahna Pajagra. Nah siah kalah kasih gano nyeram epes mehar teuing montong dipiceunan siah lebar. Matasim ngeyehkeun. Sugan kudu dikacag ya gua aing. Cek Pajagra bari sat ngesat bedog. Kecolek tarasi teh dikaluarkeun ayeuna mah euy. Geus bosan ngadu peureup. Matasim kalaka ngaheheh nambah-nambah nafsu pikeun lawan. Moja alis ya kunyuk. Pajagra nyabetkeun pedogna di parung nafsu nanu ngakedur. Bae moal burung diladenan. Matasim gentak luncat ka gigir sret nyabut bedogna sarta langsung disabetkeun kana sirah lawan. Pajagra rikat narik bedogna tang ngaluarkeun sora nu matak katorekan kulawit bedog Matasim nguciwak kana kekemplong. Tapi Pajagra ngagentak malik bari narik suku kencana ka tukang. Oleh batang bedog Matasim teh beunang dihanca. Bakat ku tarik-tarikna nepi ka ngapuritsak purinong ngaluarkeun kembang seuneu palawargi sadayana. Dina ngadu tanaga mah tetela Pajagra teh aya di saluhureun lawana. Eta we Matasim meh-mehan ti kusruk ngan untungna we gerakan bedog Matasim terus nyerepet maksudna deuk ngababad suku Pajagra. Ngan Pajagra ngagentak manehna luncat bari ngahiukeun pedogna rek dipake nigas sirah. Matasim surti yen lawan teh rek ngaromeoh sirahna. Ku kituna gentak malik bari mancokeun pedogna rek dipake nada. Tapi tetela Pajagra teh pangartina lain bantrak-bantrakeun. Da eta we waktu pedog rek bantrok deui dampal sukuna geus hasil ngajejak sirah nu jadi lawan. Nu antukna Matasim ngarampeyak. Tapi ari bedogna mah teu kandeg najan bari gogorentelan oge tetep bedogna mah ngahiuk dipake nakisan bedog Pajagra anu teu eureun nguwah ngawi. Puguh we boh Andi boh murid-muridna Matasim anu harita keur nyaksian lain deui lalenyapanana barang mireungeuh posisi Matasim anu memang kacida sulitna. Kabeh oge mangpaurkeun kana nasibna lantaran lamun salah nakisna tangtu congo bedog Pajagra teh bakal ngagabres kana badana Matasim. Kumaha Kang Andi teh? Jangdana ngaharewos red ka Kibadra anu katempo keur ngakelenyu lantaran hatena geus ujub yen Matasim teh nyawana geus moal bisa kapuluk deui. Teu kedah gempeur Jangdana. Kang Andi oge moal ngantepkeun. Antep we heula ayeuna mah. Cek Andi bari panonna mah teu lepas mencrong ka Matasim anu keur nakisan ku bedogna bari gogorentelan. Geranca tabun nyampe pai sia kunyuk. Lawangnya kagis ngadaguan si lain. Cek Pajagra patalah kuna sarta pok-pokanana teh estoning matak gegebegan anu nyaraksian. Malah si uhe mah rek ngegajreng mantuan tapi tetulus antaran ku anu tumpangan ngadon di karepuk. Aya oge anu tumpangannya palawargi.
pohara. Matasim barang ngadenge ucap-ucapan Pajagra mun kurang tineng mah geus matak sentar atuh. Tapi Matasim mah sabalikna nafsu kalaka beuki ngakugudug. Ku kituna sanajan bari nangkarak ngagentak manehna ngawangun gerakan turih wajid. Nganya eta lamun manehna ngagunakeun gerakan turih wajid badana kudu cicing. Hal eta teh teu kurang-kurang matak bahaya, tapi geus eueuh deui jalan kapaksa ku manehna digunakeun. Ngan hasilna matak nyugemakeun oge. Pajaga ayeuna mah anu kudu acleng-aclengan nyingkahan sabetan bedogna Matasim. Hal ieu teh mangrupa hiji kasempatan anu kacidapi hadena pikeun Matasim. Harita oge waktu musuhna ngacleng ngagentak manehna ngakurinjal hudang, tapi sakilat Pajagra nyabetkeun bedogna deui dina kaayaan lawanna tepak deku. Matasim ngagentak ngagerakeun bedogna dipake nakis, tapi teu kuhan teu ari peletrak teh bedog Matasim teh potong. Puguh we murid-muridna anu narempokeun taya nu teu ngacerit atuh. Barang mireungeuh bedog Pajagra nyuruntuh rek nobros dada Matasim. Sabot kitu rongheap teh aya nu datang. Sing horeng tayalian ti si Jakalara anu geus ngapelecet deui ti imahna. Tapi dek naon sababna manehna bet luhalohok kalebah dinya. Saurang oge taya nu nitenan lantaran kabeh keur manco ka Matasim nu sasatna keur didagoan ku malakal maut. Atuh ningali kaayaan kitu jorelat andi ngajorelat dina gerakan heulang nyabet anak hayam estuning teu bisa dituturkeun ku panenjo. Nyaho-nyaho manehna geus eueuh di tempatna cerak. Sora nu ngakecrek sada barang teuas nu diadu. Mana horeng congo bedog Pajagra anu sajos-josieun rek niruk dada Matasim ngadadak pantrok jeung leungeun puntung. Memang harita andi geus manco tukangeun Matasim bari langsung ngagunakeun leungeun buntungna dipake mapag bedog Pajagra. Pajagra kaget puguh leungeun puntung teh teu kanyahoan geus nyuruntul dipake nakis bedogna anu balukarna manehna nepi ka ngacereg jega tukang. Tapi kangaranan anu geus legok tapak genteng kadek sarta lain jore-jore wawasena Pajagra teu lila kagetna. Mireungeuh aya nu ngagagalkeun niatna sauk bae nyebatkeun bedogna deuk dipake ngahanca badan Andi dibarengan ku gorowokna anu semu-semu keuman lir lodaya kalaparan. Ya oge hancengan kaula tampanan ku sia hajigi. Pajagra nafsuna geus teu kabendung deui. Ulah samanukna jaga bisi kabuhulan deuleu, cek Andi bari ngakilak tuh dampaleungeunna dipake ngepang pigelang Pajagra nu keur nyepengan bedog. Hiuk leungeun buntungna nyuruntul rek dipake ngagdagor gado. Tapi Pajagra rikat ngajaul ka tukang keur mah paur gadona nyengsol. Ku manehna kabireungeuh Matasim anu masih tepak deku nyabet sukuna ku bedog sesa pamotongan. Mundur we mang. Kan bagian abdi nu kieu mah, cek Andi bari ngacewang tak-tak Matasim sina mundur. Ulah sina mundur ya Andi, rangkap geun ku aing sakalian. Moal rame aing aku ngalawan ca urang mah. Pajagra lelewana ujub naker asa aing menang angin. Halah, montong loba nya capek jaga. Beurah hembatkeun deui tah cocolek tarasi teh. Ari bener-bener mah Andi kalalaki. Andi ngahualkeun bari seret nyabut siku-sikuna. Gede age geuningan beunceuk buntung teh. Yo geura lamok usia. Kituna teh bari loncat sarta nyabetkeun pedogna angkeuhanana mah sira Andi teh deuk langsung dibejadkeun. Tapi lain oge Andi atuh anu geus kawentar si jago tutugan ari kudu kimil ku sakitu mah. Sanajan bener panarajang Pajagra teh kacida hebatna, da eta we hiukna angin nu ditimbulkeun tina sabetan bedogna geus miheulaan datangna. Anu ngandung harti tanaga lawan teh lain lalaworakeuneun. Andi sakilat ngeserkeun sukuna bari mapag bedog lawan ku siku-siku. Tang, griwa bedog dihakan siku-siku dina gerakan capit kurang. Kulawit kabelah kenca sarta nyarepet deui ngatuhu aya dina luhureun siku-siku.
Nutu merapna ka Andi lumayan matak ngaranyug oge lantaran lain gerakan capit hurangna wae geus bisa digagalkeun, tapi congo bedog lawan teh kalah karek ngapeset kana dadana dina kecepatan anu luar biasa. Pikeun manehna eueuh deui jalan iwal tinarik suku katuhuna ka tukang ngabarengan leungeun katuhuna anu keur nyekel siku-siku. Hiu tang siku-siku ngahancam bedog dibarengan ku ngangsodkeun deui suku katuhuna ka hareup. Kulawit congo siku-siku manco ka tukang sajajar jeung kaayaan leungeunna anu geus masekon. Cerot cerot jot gado pajagra anu kaayaan badana semu doyong akibat tenggelan Andi didagor siku-siku gilak Andi ngatuhu marengan ngangsodna suku kenca ka hareup. Hiu jebrot geoya leungeun buntung teh geus teu bisa disingkahan deui ngajebrod kana dada tukang es. Heuleum palawargi waktosna parantos teu nyekapan tos ngurunyung tukang es tuh dah. Hapunten nya palawargi mung sakitu anu tiasa kasangakeun. Ampun para nu kasuhun waninggalih nu dipamrih hampura anu diteda cag heula urang teuneun heula dihaneuleum hieum tuna dihanyuang siang mangsa datang urang samper deui. Mang munut amit mungkur amit mundur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cag permios.